Mah, kiwari bun tos lain budak anu sok teu waleh dipika malam ku mamah deui. Lamun aya kahayang teh sok keukeuh hese dibebejokeun anak. Sababeung mamah katempo bingung nyong hareupan kalakuan bun anu pada mahiwal. Mama, hubun ayeuna karasa si horen kieu rasana jadi kolot, karasa nyeri karena hati dari kata mampu atau acan mampu nyemponan kahayam menjadi budak. Mah, hampura bun-bunnya sadera mama haya urus bun-bun teu leutik anu sok teu waleh adiweuhkeun jeung ngarepotkeun mama. Nama karasa bening.